Ieu naon motor tadinya. Aya we motor. Naon bae teh bensin ayaan gitu. Oh aya bensin mah. Weh, naon Mang? Cager? Naon ieu? Nah, dia motor mogok wae tinggu naon rek dipake teh. Geus di mana? Lieur ku naon? Lieur ku naon? Tong sagala lieur wae ieu sarua urang lieur nya lieur. Ku naon? Aing ieu mah karudak kulin ge udah duit atuh. Ke zaman ayeuna mah hese nyata. Tapi acing sabar we dangke oge moal meureun. Jika orang sih dia aing. Tong ngedenge ayeuna pamajikan kitu kieu mah dah. Naon atuh? Ayeuna mah geus urang ngapi bisniseun ayeuna mah. Aslina urang mah Arek hayang babari lah. bisa Asli lur, ieu mah di mana lur? aya si Abah ting si Abah sangarana poho deui di dieu oge nang seubeuh atuh. Tapi Aya bisa kan itu tuh pamajikan. Tuh, bener kan cek urang oge. Weh, ieu ngador wae. Usahakeun atuh jang isi kumaha. Aya atuh neng eta kalau ieu kan adik ke bisnis. Geus bisnis lah kira keur bisnis. Heeh. Neng masuk tungguan we lah di rumah. Ya. Aya nya besok oge nya. Kayak kalau mulai ieu hanya ada bisnis wedding. Kayak antosan di booming kayak oge ieu. Kade ya ari tah. Nya, cok. Wah, tuh kan cek urang oge. Tuh urang mah kurang kumaha geus lieur. Geus hayu bae ini tadi tuh jeung urang. Unit kurang ge ditung ke di ditu dikenakeun jeung si Abah. Ayeuna bisa ayeuna. Bisa hayu. Hayu ayeuna. Benar, dagoan. Tapi babari syarat. Babari syaratna mah gampang nya hongke caritakeun naon ka susah urang ka si Abah. Heeh. Teh ku si Abah aya solusina. Benar. Yuk, dagoan. Tinglah hayang ngopi ya, bayo. Bawakeun ka dieu jeung kalian jeung kembangna. Boro nyi. Itu kuat ya yang ngopi. Nah, itu aduh, nuhun nyi. Kumaha geus nyangu acan? Acan kak, duit pakai acan di pasihan, Aduh. skincare gitu sarareep. Skincare, nu kumaha skincare teh Iya, nyi? kanggoan bedak gitu. Rupa-rupa si nyai nya. Tengkengke kedeng dege nya bakal aya lah pasien mah. Tenang nya. Cing Pokoknya sabar. teuing, Kak. Cing sabar we nyi. Heuji kitu geura masak itu sangu bisi tutung. Nya atuh. Heeh. Jika itu dinya. Nya jig. Bukan we jawab pasien lah. Ah, di dieu merek. Di dieu mah si Abah. Ahing sabana di dieu mah. Assalamualaikum. Salam. Bah, Oi. geraya. Iya Abah mah teh tadi. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bah. Weh, Sampurasun. rampes. Kade Jeung saha jeung saha. rencangan. Rencangan. Naon? Damang Bah. Dah, saya. Sok salik. Yo, rencangan cenah ka ditu salah ka dieu salah lieur cenah duka kunaon tah sok we jelaskeun ka si Abah. Naon ya teh aduh. Nyata bah kieu ya bete. Oke. Geus apa. Apa masalahna geus apa. Bener apa? Apa ieu mah geus teu jauh ieu mah. Tong iya bah aduh isin oge ieu Cek. rencana. Teu kieu we Bah ya. Wis eraeun aya abi mah Bah sok we sareng Abah teh sok Oh, we ka gitu. Abah we sok nya. Heeh sok. Moal naon di masuk. Orangnya Ya sok ya. Nuhun. Ya, mangga sok. Lur. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tokyo. Ya enak. Kumaha bah aduh. Punten abi teh nama teh isin ari sang rencana mah bah. Keun bae mending sorangan. Nuhun. Namanya Cik Geus kumaha apa, tuh? apa masalahna mah. Nuhun. Itu the point we jeung Abah malah deuk nu kumaha. Yang anu nya zaman ayeuna mah yang nu gampang we bah lah, yang nu babari. Nuhun. Isi hayang nu panjang, hayang anu monyong, hayang anu leutik.
panjang monyong leutik aya aya leutik aya tilu jadi dia aya nu teh. panjang kumaha bah Heeh, anu panjang mendingan lewat ya garis do panjang sareng naon tadi teh monyong oh anu jeung monyong kumaha leutik. monyong Tah nu monyong mah jeung anu tong mah sieun abi mah kitu mah hayang nu babari tah hayang nu babari mah ieu nu leutik tah ieu geus aya di dieu nu leutik mah ningali digosok ieu mah aya jampena kalem ku abah di bejaan nu mana tah ieu nu babari we bah lah abi mah sok nu babari ieu nu babari mah nya nu babari mah ieu babari ieu mah wah babari pisan ieu mah siap hiji ieu cik caricing barudak kumaha bah ieu cik ieu nya hayang babari jampena hayang nyaho ieu syaratna nu ieu babari syarat babari pisan sok lah tepi ra diusap-usap ieu mun nya bari bacakeun bari buta kitab cing nongna tai ucing dina calana tah itu hukumnya babari ieu babari atuh babari mau babari jeung amplop nama babari ieu mah siap bah masalah eta mah lah heuh sok nya siap sok ieu we pake tah ti abah mah kadengan kitu eta jampena tong poho mun cing nongna bari ngagitak ke siap bah ieu we nya bah ieu tak ku duh eta bah babari tapi bingung ieu jampena nu bieu mah asa hese abi mah ciga Hese. apal keun aya hiji deui jampe ge tah kumaha aya nu babari nu rada babari lah ieu jampe harupat gerak gede menang duit eta asa cocok bah eta cocok siapnya sok pake eta hari eta mah hese mah sing hasilkeun bah heuh cik doakeun ku abah cik jadi anakna moal naon di kieu wae di kieu asal ieu na ulah dibuka moal bah moal bisi kabul sorangan hayo yang jaran sebelah itu ieu kan ayeuna ini siang get ya heuh bisa Ngan mau penting mah sieun heeh ngan kade omat mun hayang baso bere oh ieu teh da kabeukina baso cilok eta teh nya seblak kena seblak osok seblak mah jarang dala daun mie gacoan osok tara osok gacoan gampang paham gitu mah heeh ayeuna mah usum ti dia mah usum bener ieu ditampi pisan bah atuh tong poho atuh etana moal abi punten malami bah abi heuh ieu heuh atur nuhun nya banyak sami-sami cicing hasil cing bageuh bah ieu ini teh punten bah heuh nya doakeun bah ieu bah jik aduh wah didoakeun assalamualaikum bah waalaikumsalam bah dadah bah dadah doakeun bah sukses haji sia teh assalamualaikum waalaikumsalam ayo we dadah we sia ya alhamdulillah aya cang sinya nyi ke dieu tah nyi tingali nya kanal kieu duit atuh nyi manya Haji keratu ah. ih nya kau pe kan naon nyi Naon ieu mah geus bobodohan. direwas Allah sia ketika sebelumnya aduh nipu ka abah keun sia nyi kalem urang doakeun si tuyulna cing teu menang duit ku abah mah nya Terus kumaha tuh, Bah? geus ieu mah abah mah katipu we ieu mah geus ya itu ka jero deui ya Baik, atuh abah mah lieur Abah mah kitu wae. katipu